baca sholawat ja urang mah osok Pak sanajan bari tilu ge tilu tas salat teh tilu osok tilu mah benernya anu osok mah aja masuk sabaraha Mas bangun tilok ieu mah lebeungeut da kadeuleut tilok asal tilok lain deui sinaran sok maca sholawat mah asana ieu masyaallah karim nu badak ulah datang teu dadaka teu maca sholawat aya jelema di Baghdad susah jasa tapi rajin jasa maca sholawatna poe eta nyana boga anakna genep eueuh jang masak duit teu boga musyawarah nyana jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan euy nya sakiana teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur mejeuna nawarkeun imah ayalah babaturana ngaranna Sufyan cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon susah jasa kula hese jang dahar-dahar acan anak genep maksudna ieu dek dijual teh nek dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana dek dipake usaha geus eta mah urusan maneh ku ari mah poe ieu aya ujang dahar sabasaka lamun eueuh ujang dahar ketungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2 jadi genep jeung 2 sabaraha 8 dibere 8 tek geus geura ka imah heulana gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae di Baghdad makan roti daharna dibawa kunyana kakarak salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceri kumaha neuleukeun roti makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae cak yana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu wasa amat cak geus neuleuh deui kicep deui ka roti cak indungna teh beuh kula geus 2 poe 2 peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun dek turun deh hujan geus kajeut begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 2 poe 2 peuting geus neuleukeun ka roti bae teh anakna indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha genep sarua si jeung aing aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah cakeun jadi bikin kabeh kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing manteu ge kajian tidinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya kapanggih jeung Sufyan can balik nya emang da pan eta can dalahar anak dibikeun ka bakal bara main cakeun kuari mah geura datang ka imah itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banat wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus daratang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahaneng beji nu bener ieu masyaallah coba geura datang ka ditu nya geuraan bae percaya teu percaya nya begitu lempang-lempang bener di imah bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa anda datang kadinya dipeluk ku pamajikan kak masyaallah ya kikiriman kakak poharanya kikiriman kakak sih bener ya iya tadi aya tamu kadi cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala makan jeung duit-duit tadi bagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku saha cenah titaku kakak aing bingung ya sia kumaha lalakon masyaallah karim geus kitulah kajadianana nya lagi kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etalah dititah ku Gusti Allah ieulah kejadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri mareca sholawat bae tadi Masjid Bangona segala
apa non gitu ngar ketua maraca sholawat beta bangunna bari geus lale ieu teh ya kuroko tapi tah iya aturan mah di masjid itu baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji UI ayo di masjid teh maca sholawat deh kita set tasbihna ulah hiji 10 yang jualin maksudnya lain baca sholawat jualan tasbih tak iya keajaiban. Nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan solawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis solawat eleh jas salatna kurang bagus kabagusan solawat tetep eleh teu kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji gitu keneh tahajud tilok duha komo duha mah pabelit jeung pabrik dan sa solawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh teh kenca di tangan amal nu sejen dikorekan eueuh ieu mah keputusanna mesti neraka ke heula cak malaikat nu sejen pasti aya ye ahli solawat kajen kumaha ge aya periksa aya nu tadi teh eta sodakoh kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sodakoh roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodakoh tur nyana ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceuri baramentana nyana nage ceri nah aya ya amal ya timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahanang bae kitu kan kos kebodi etek ya jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kumaha tetap aya lempeng kieu mah encan boga maziah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya ta amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurik cak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh ku aing segala rupa disedekahkeun cak keneh sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa nah ieulah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawatna doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tidak maca sholawat daek mere lamun orang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah
lamun urang mobil boga kendaraan ya kendaraan dibawa ke mana dipakai ke mana lamun kendaraan dipakai ibadah ya ke masjid ya zara ya kendaraan ngaranna berkah lamun urang boga pemajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pemajikan kak geus sabaraha ieu salat kak tuh gara itu salat aya neng ulah mikiran kula mah gede kesalah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan dalam ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah dan selanjutnya Masya Allah karim na iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi i boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga kulahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok baca sholawat henteu panas engke di neraka da ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh berarti menghaji ka neraka wayahna nya